Jali-jali ini lagunya Bapak Wakil Topang Lima Kumbang. Jali-jali ini lagunya enak merdu sekali Bapak Wakil to. Jalilah jali Jungjang Semarang. Jali-jali Jungjang Semarang. Bapak Wakil Topang Lima Kumbang Kapayun dulu beca oyong disarang mamah nama Deplona kali hurip. Dulu beca sekarang bendi Bapak Wakil Topang Lima Kumbang. Dulu beca sekarang bendi oyong disarang karena mamah nama Deplon kali huri numpang bagerna. Dulu cinta sekarang benci. Dulu cinta sekarang benci. Kang atur pimpinan gempur jagat kali kelapa anu bagus. Dulu cinta jang ucil pengawal Panglima Kumbang duda keren. Sekarang benci. Dulu cinta sekarang benci. Bapak Wakil Bapak Sakim anu mana kapayuna Pak Sakim gelar pede lalaban. Jali-jali Bapak Sakim pede lalaban di Karang Ligar anu bang. Jali-jali ini lagunya Abah Roman nu ngagaduhan sampai sakana di Kalihuri. Cinta abor security. Dulu cinta sekarang benci. Anu mama abor security di Kenangan Jaya bujangan ting-ting. Haturan bayar laguna. Jali-jali Pako suara oyong disarang sama Mawiwin Gintung anu. Jali-jali ini lagunya Pak Jecup Kumisi sarang sama Mama Mohon Muhana. Lagunya enak merdu sekali. Burung dara Pak Wakil Topang Lima Kumbang. Burung merpati burung dara burung merpati oyong disarang sama mana Deplon kali hurip anu mana mamah nama Deplon kali hurip. Ini dia si jali-jali. Ini dia si jali-jali Bapak Wakil Topang Lima Kumbang disarang sama nama Deplon kali huri kapayuna. Jali-jali Kang atur pimpinan gempur jagat kali kelapa anu bager ngaabe. Jali-jali ini lagunya Kang Ucil pengawal Panglima Kumbang duda keren apa yudela. Burung dara burung merpati burung dara burung merpati. Bapak Sakim gelera anu mana kapayuna. Pak Sakim gelera pede lalaban anu bager.
Jali jali ini lagunya Abah Romandi Abah Remangan apa Yuni jali ini lagunya jali ini lagunya Bapak Wakil Topang Lima Kumbang anu bageus disarang mama demplon kali huri. Goresan hati selawasna dan datanya nah aya kene Mama hajat carami heboh jaya nu ngagaduhan warung sederhana kededek atina abdi nyari kana jurang anu nisbu Mama hajat carami heboh jaya nu ngagaduhan warung nasi sederhana jeritna pinungku karo maosa hirup abdi Bapak Kumis anu gaduh pais ontong pinungku berat yang dosa jika nate Bapak Kumis nu gaduh pais oncom pasar wadah mau tiasa sasarangan deui leuwih ade Bapak RT doyo yurang papi sawah hoyong disarang Mama Arum jeritna pinuh ku karo maosa Mama Arum pamahan Cikarang Baru agena penting pinuhku noda jangan dosa pereta doyo disarang Mama Arami pamahan Cikarang Baru ngeratkan ngedagang rasa Bapak Ulis Berata Pasiran Tanjung ngaran aja ngancik dina atekur tong hanjakan ayeuna Mama Wiwin Gintung kantun waasna Mama Doit Pasar Wadah tepantos reda hujan tunda kalisna manis marasela RCP anu mana Mang Upis dirut RCP anu bager ngedagang rasa katina daun hajua Mama hajat carami
heboh jaya tebak angin jika anu ngakupaya Mama Jantar heboh jaya nu ngagaduhan warung sederhana kadiri kuring Mama Haja cara deui menepan mah Mama Jantar heboh jaya silidang dosa sangkana jantan sauyutna sangkana jantan sauyutna Mama Haja Carmi heboh jaya nu gaduhan warung sederhana tarabihan gawon sing luyu sapi lulungan Bapak kumisung ngagaduhan pais ocom pasar wadas anu bageus tarabihan kaawonna sing luyu sapi lulungan Bapak RT doyo diserang Mama Armi anu mana Mama Armi pamahan Cikarang Baru anu bager Paulis Wirata Pasir Tanjung Kikin Cirang dan Alawi Koko Jaya di Muara Mama Wiwin Kitung deui sayang rarasaan asa ayang Mama Anis Marcela RCP disusu dapugu jauh anu mana mau pitirun RCP diteyang dapugu angga Sokorea pisah gesila eser tepung Mama Haja Carmi heboh jaya anu bager nu ngagaduhan warung sederhana hari kapayung sarena di Cipagarsi ngajatuh ngantetumamu Pangeran Welas Asih Rasul panutup di ilmu Bapak Kumis Rasul panutup di ilmu Bikin Ciraden Nalewi Koko Jaya di Muara di pikiran sanimpi rarasana saya Mama Haja Carmi heboh jaya nu balalageun sapasi jika nyaksi diri abdi hias-hias segala paningal mamah kokop imut-imut kapan hias ge panginten angin asih
lebih hari tekenan diri dibeket ku angin baca mantak sedih mama kuku imut-imut yang nalasa harapan diwari jadi harapan dak bentang di langit masih barana harapan bapak tatang kiwari ukur harapan dan engkau mama kongkom imut-imut masih osok aduh aduh mata paur lamun diri kata lancur sanajan apa tatang pede masuk karpet perong cerejang nuagaduan cucu tanti alim jadi laib diri kumasuling mama kongkom imut-imut suling teman awitnya kumakuri bapak tetang apa deh pasang arep pero kecire jang nuagaduan cucu cantik di Bang Toyi bos tempe toge onco pasar bojong Karawang anu bageus bobodi mah bobodi pacok japati mama haja carmi heboh jajan geus samu aya upahna mama haja anis bos telur selamanya aya upahna bapak wakil bareja mama bela bogoh tema biidot anu bager ma oya payunan bapak haji dalim bojong disarangan purna erna warung bangku sorong pespa bapak haji dalim deui saya bunda erna warung bangku Pauli swiranta koswara kumangkuri mama ira pasiran tanju di belat kono saura di belat kono saura anu mana mama kokom imut-imut deui kapayun oyong disarang apa tatang pede masuk karpet perum cereja anu bageus nu
ngagaduhan cucu cantik hari kapayun Bang Toyi pos tempe toge oncom pasar bojong Karawang atura mama haja cara mi heboh jaya apa yonde nyangkap kena kawelu jangan mama abe anu bangga nyangkap ke kawelu jangan samaja yang telakan jaga namin jam paring langit jam paring langit monte mata riti ati palias manja laksana ngomong tulus di rere imut-imut dipasin lain patatan ngagaduhan pasok karepet di Cireja masih no bihari Bang Balu langit hiji neangan rasa mama koko imut-imut rek nyokru luhur na gunung mama koko imut-imut mati di kewinati suka namang yacini diri patata acini diri melepat silidang dosa sampan jatah sauyunan bapak tatang wagaduhan basok karpet di Cireja mau lepat selidang dosa sangka dan tanah sauyuna tarabihan kaawon tarabihan kaawon mama abeng ngagaduhan radio RKM Panyalina Banyu ngapayun kekecilan dia nalawi Koko Jaya mama koko imut-imut Koko Jaya limuaran di pikiran asa ngimpi rarasaan asa ayah hari rarasaan hari rarasaan asa ayah
Bapak Haji Dalim disarangan bunda erna warung bangku sorong mespa. Bapak Haji Dalim deui sayang aturan kapayuna bunda erna warung bangku sorong mespa nyanggakeun kawilujangan. Bapak Wakir Barja disarang Mama Bella wayang nu geuning aman wayang nu ngandung perlama manusia nu kumawasa maiteung disarangan Abah Kabaya nu ngagaduhan radio RBK manusia Abah Wirna nu kumawasa Maisa samping soe anu mana Maisa samping soe ko sampi dore mana deui nyangga kana kawilu jangan aja milih sareng Mama Oki batu kone aturan Mama Epi si cantik jahe merah jamin barang kadung dong Pak Ulis werta ke suara di sarang Mama Ira Pasera Tanjung kadung dong ami sayang Mama Yanti babakan janji abong-abong api hina midamel bae lantaran Mama Kokong imut-imut anu bagus medama baiklah layan bae raku batur jadi omong orang lembur ucapan sabiwir hiji Mamah Yanti anu nyileung di babakan jeung hiji anu sabar beda abdi jadi ranta deui abdi ngarasa teu ngarti Mamah Yanti lain teu percaya diri sagala Mama Yanti anu nyileung di babakan jeung enjing anu sabar sagala pangarsa Gusti tilu kali jadi randa Bang Toyi bos tahu tempe toge di pasar Bojong Karawang pengalaman rupa-rupa kabetaya Nosarua Paulis Wiranta Koswara di sarangan Mama Ira Pasiran Tanjung ukurnya mimitina Mama Wiwin gitu mending jadi randa deui Mama Epi jahe merah anu bageut jadi randa tilu kali jangan tibatang nyeri Mama Kokong imut-imut di sarangan patatang pede baso cireja rumah tangga tengah ngerti jangan tibatang ima-ima capek hati Mama Imas anu nyileung
di Cikuntung pening jadi ranawa rasikona dipika cecep awewe Bapak Wakil to disarangan mama nama demplona kali hurin anu bager kapayun pengalaman jadi randa 3 kali kabeh oge cananya anu nyenangkeun ieu banding lengo Mama Yanti anu nyileuk di babakana jengjing anu sabar rasikona coek moal dilayana ngurilingan sisi cai bang bayi bos tahu tempe toge di pasar Bojong Karawang anu mah orang eling kana diri di dunia orang umpara Paulis Wirata Koswara disarang Mama Ira Pasiran Tanjung orang umpara Mama Epi Jahe Merah sepanjang jalan Karawang Bapak Wakil bekerja di sarangan Anoma Bapak Wakil baraja deui di sarangan kumamahna Jomin Anoma Bapak Haji Dalim soro motor Vespa deui anu bager teuing wayang nu ngandung perlambang manosa Bunda Erna deui anu bageus manosa nu pamawasa lampa awana tong di sorang akhirana kawiwirangan Bapak Haji Dali burna enah deui anu bager kapayuna Mamah Yanti nu nyileuk di babakana jengjing anu bageus nyangkakeun kawilujengan Bang Toyi bos tahu tempe toge di pasar Bojong Karawang anu bager Bang Toyi bos tahu tempe toge kapayun